Ngasep, nah kenaon di dia. Iya Panglima ya, keur marab hayam aing teh. Jih, si ganu teh hidung mah Ngasep mah. Kapan eta mah lauk lain hayam? Jih, geus bogo apa aing keur marab lauk? Siapa nanyakeun keur naon? Jih, atuh euy mang kadar ge nanyakeun. Ya, jeung aing mah sok heureuy lah. Lah atuh mang mun kopan pisan atuh mang. Mang, ayeuna para lauk kunaon mun baradag kieu. Oh, atuh lauk aing mah baradag atuh aralus tah, parabna ge pelet aing mah. Anjir, make peletnya. Pantesan laukna nyalampeurkeun kitu. Jeboatan di baradag baheno kitu. Mang, eta pelet nu jang ka awewe nyalampeurkeun moal mang. Cih, nu dirasa sia mah kunyuk. Yo, ieu mah pelet paranti ka lauk, lain paranti ka awewe kunyuk. Yo, ieu ge bisa paranti ka awewe. Awurkeun kana beungeutna, mentung udag maka sia. Ah, atuh biasa we mang, atuh mun teu kopan pisan amang mah. Mang, ari eta lauk dibeureum mana ku saha mang? Cih, sia mah nanya teh nyakola pisan eta lauk dibeureum mana ku saha. Piraku atuh ku aing ku ontan dibeureum manana. Ieu mah geus diditur atuh kunyuk. Atuh biasa we atuh mang, urang mah kadar ge nanya. Awas lah. Cih, nu dirasa